ngan resep perang baik lantaran nyana teh ingin meluaskan denah-denah di urang mah meureun zaman kerajaan kamari kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka ke raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kos gitu urang ge panuturkeun itu nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang di bulan-bulan Asyurul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan hiji bulan Hafid kedua bulan Haji tilu bulan Muharram 4 bulan Rajab berarti lamun eureun perang yamal linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah bulan Muharram bulan Rajab ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang kuari mah geus teu make etika perang teh geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh jeung eueuh lapangan perang nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang baheula mah lapangan perang anu kekuatan teh ditentukeun tempatna kuari mah teu lantaran nuklir bom di mana bae geus make sensor anu loba jelema geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak leutik kabeh beak perang kuari mah kos kitu teu beretik